Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin. Dinten ayeuna urang masih keneh tiasa patepang dina pembelajaran online. Dinten ayeuna teh ibu bade ngabahas materi kanggo kelas 11 nyaeta ngeunaan drama. Satacana ibu hoyong naros heula kabar hidup sadayana. Kumaha kabarna Dara Ramang? Alhamdulillah hidup kedah tetap cicing di buminya, omat ulah waka kamana-mana tetap jagi kasehatanana. Tah video ieu teh ku ibu didamelkeun khusus kanggo kelas 11 nyaeta materi ngeunaan drama. Kelas 11 kamari ku ibu terus dipasihan materi drama dina wangun PDF, terus ku ibu terus dipasihan tugas nyaeta kanggo ngadamel laporan baca, terus ngalaporkeun ka ibu. Tah kanggo nu tos ngadamel hebat, ku ibu diapresiasi pisan. Anu teu acan mangga diantos dugi ka ayeuna tugasna. Oke, urang kawitan wae materi drama. Mimiti nyaeta dina asal kecapna heula. Drama asal kecapna tina bahasa Yunani nyaeta dramoi anu miboga harti niru atawa niron-niron. Nah dina kamus basa jeung sastra Sunda ieu disebatkeun yen drama teh asal kecapna nyaeta tina bahasa Walanda anu miboga harti carita sandiwara nu matak sedih atawa carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Emut keneh kukurayeun naon? Tinggal dina tugas nu kadua. Oke, wangunan drama tanapi pengertian drama. Drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman. Emut keneh paguneman naon? Tinggal di dina buku nu kamarinya paguneman atanapi dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejena pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Jadi drama masok dipintonkeun atawa dipagelarkeun. Eta ngeunaan wangunan drama. Aya patarosan heula dugi ka dieu? Pami aya patarosan, mangga tiasa tulis dina kolom komentar di handap. Oke, anu kadua nyaeta ngeunaan papasingan drama. Dipasing-pasing atanapi drama teh sok dipisah-pisah dumasar kana jenis-jenisna. Anu kahiji, drama sok dipasing-pasing dumasar kana wangun karanganana nya atau bentuk karanganana. Ieu dibagi jadi dua, nyaeta aya wangun ugeran sareng aya wangun lancaran. Anu kahiji dina wangun lancaran heula teh ieu hidep kedah emut heula kana karya sastra nya. Soalna dina karya sastra ge aya dua, aya karya sastra wangun aya tilu nya, aya wangun karya sastra lancaran, aya karya sastra wangun ugeran, aya di drama. Gitu. Tah ieu wangun lancaran nya ditilik dina bahasa lancaran, hartosna nyaeta bahasa sapopoe. Drama anu didamelkeunna nganggo bahasa sapopoe berarti lebetna kana wangun lancaran gitu. Terus aya deui drama dina wangun ugeran. Aya drama wangun ugeran mah pagunemanana ditulisna tiasa dina wangun ugeran. Aya ugeran teh aya sababaraha jenisnya, aya ugeran dina sajak, terus aya deui pupuh kitu nya. Aya paguneman dina drama ditulis dina wangun sajak, tah ieu dibacana dideklamasikeun. Terus aya deui drama anu pagunemanana ditulis dina wangun pupuh, tah ieu mah sok dihaleuangkeun atawa sok dinyanyikeun. Tah drama anu dialogna dihaleuangkeun ieu disebutna gending karesmen. Hartosnya. Oke. Urang lajengkeun deui, ayeuna papasingan drama ditilik tina pamelaranana. Pamelaranananya dibagi dua, aya dina medium lisan sareng aya dina medium tulis. Dari medium lisan mah ieu sok aya dina teater tradisional, hartosna tanpa naskah nya. Aya dina medium lisan mah janten langsung dipagelarkeun, langsung dipintonkeun tanpa aya naskah heula samemehna. Sapertos dina banjet, terus dina longser, sareng dina sandiwara. Ieu jenis-jenis teater tradisional. Naon bentenna? Kamari hideuk parantos ngerjakeun tugasna eta. Tiasa dibaca deui dina bukuna. Terus aya deui drama dina medium tulis. Tah dina medium tulis mah aya naskahna. Atanapi sok disebat oge drama modern. Drama modern didamelkeunana atau dipagelarkeunana kedah aya naskahna heula gitu. Nah, terus aya deui sawatara hal atanapi sawatara bagian anu aya dina teater tradisional tapi teu aya dina drama modern. Anu kahiji nyaeta aya tatalu dina drama tradisional atau teater tradisional. Terus aya deui selingan gitunya dina teater tradisional masuk di selingan heula ku ngigel, ku ngawih atawa ku bobodoran.
Terus dina teater tradisional oge aya Nyarayuda. Ari Nyarayuda teh hartosna aya salah saurang anggota anu nuju manggelarkeun drama nguriling ka para penonton kanggo nyengkeunan artos gitunya sebagai bentuk apresiasi lah kanggo para pamainna gitu. Ari dina drama modern mah kan tanapi dina teater-teater zaman ayeuna tara aya Nyarayuda tapi ayeuna naon tiket digentosna ku tiket kapungkur mah Nyarayuda gitunya kanggo kenging artosna teh. Terus aya deui papasingan drama ditilik tina sumber nyipta. Nah, ieu ge sami aya duanya. Aya carita drama anu dumasar kana carita nu geus nyampak atanapi anu geus aya. Terus aya deui carita drama anu dumasar kana carita di masyarakat atau tema-tema anu anyar gitu. Tah ari drama anu carita nu geus nyampak mah ieu contohna sapertos carita Lutung Kasarung, terus aya Ciung Wanara, sareng aya Munding Laya di Kusuma. Nah, judul-judul nu ku ibu disebatkeun nembe eta teh asal nama dina carita pantun, terus diolah janten carita kanggo drama terus dipintoankeun. Eta berarti carita drama anu dumasar kana carita-carita nu geus nyampak samemehna aya terus dijantenkeun drama. Pami drama nu dicipta dumasar kana kahirupan di masyarakat ieu mah berarti tema-tema anu anyar anu aya di sabudeureun atau anu aya dina kahirupan masyarakat seperti Bandung Lautan Api, terus aya Tukang Asahan, sareng aya deui contohna Juragan Hajat. Ieu teh tema-tema nu anyar anu samemehna teu acan didamelkeun dina karya sastra nu sejen kitu. Eta kanggo papasingan drama. Kahartos dugi ka dieu. Oke, alhamdulillah Papi kahartos. Saya nama urang lajengkeun kana wangun karangan drama atau wujud karangan drama tanapi bagian-bagian anu aya dina drama. Anu kahiji nya nu pangluhurna biasana satos judul teh sok aya heula pertelaan palaku. Tadina bagian ieu teh disebatkeun ngaran-ngaran para palaku oge jeung watakna gitu. Para palaku ngaranna saha, watakna kumaha gitu. Eta dina bagian pertelaan palaku. Terus aya deui babak jeung adegan. Teh mah bagian-bagian anu bagian anu ngabagi-bagi karangan drama gitunya. Aya babak, aya adegan gitu. Dina hiji babak teh dilalakonkeun hiji kajadian teras di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Teh eta teh lebetna kana hiji babak misalna tempatna gentos teras kajadian non teh kajadian nu dilakonkeun ge benten teh eta berarti benten deui babakna engke lebetkeun kana babak anu ka-2 kitunya. Biasana hiji babak mah aya dina hiji kajadian teras aya dina hiji tempat oge dina saruntuyan waktu gitu. Tah unggal babak ieu dibagi-bagi jadi sababaraha adegan kitunya nurutkeun robahna kajadian atawa nurutkeun anu datang jeung nu inditna para palaku gitu. Aya adegan si A asup, kayak adegan si B keluar, eta aya dina adegan gitu. Anu katilu aya deui candraan dina awal babak. Teh ieu mah bagian anu nerangkeun kaayaan latar, kaayaan suasana, palaku, kajadian gitu. Jeung liana kitunya biasana mah ayana teh dina awal babak. Jadi di luhurna sateu acan lebet kana dialog sok aya tulisan anu dimiringkeun eta disebat candraan. Jadi mangrupa katerangan ngeunaan non latar suasana gitunya sateu acan lebet kana dialog atawa kana paguneman gitu. Nulisna ge benten nya sok dimiringkeun teh ya. Ari paguneman mah kan ditulisna ajeg gitu. Eta candraan namina. Anu kaopat aya paguneman. Tauh deui mah tadi disebatkeun mimiti. Aya paguneman teh dialognya, aya dialog teh kumaha. Ieu teh para palaku silih tempas atawa ngobrol gitu nya. Omongan para palaku mangrupa kalimah langsung. Terus salajengna aya deui prolog jeung epilog. Tah prolog ayana di awal carita, epilog ayana di akhir carita. Prolog teh ditulisna nya mangrupa katerangan lamun katerangan non pangarang ngeunaan lalakon anu bade dicaritakeun. Pami misalna epilog mah ieu mangrupa kacindekan panutupnya biasana mah dieusian ku nasehat-nasehat ti para nasehat-nasehat ti pangarangna gitu. Drama teh tam miboga nasehat naon ayana dina bagian epilog. Gitu.
Tuh kahartos teu penjelasan ti Ibu. Pamisalnya nu teu ngartos sami sareng tadinya pami aya patarosan mangga tiasa ditulis dina kolom komentar. Kitu wae panginten penjelasan kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun kanggo nutus merhatoskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.